Bismillahirrahmanirrahim. Cara ngarujuk seperti kia. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aniatu ari niat eta qasdu sayin ngamaksud hiji perkara. Muktaronan bari nabi dibarengan bifi'lihi kumigawena itu se. Tah ha eta nunjuk ha termasuk ha naon ha domir berarti mun cara ngarujuk mun ngarujuna angka 7 maka disandarkeun ge angka 7 deui. Saeuna 7 berarti dina hak domir ge 7 deui. Jadi kudu sarua mun erek 4 kumaha disarandianana jadi sing akur. Wa mahaluha jeung ari tempatna niat tah mun rujukna ek 8 seperti dina kitab ieu berarti urang dina eta ge kudu 8 deui anu disarandiana ge deui.